Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi mitra kaum dangu sadayana, alhamdulillah dina danget ayeuna urang sadayana tiasa patepang dangu sareng simkuring Mang Aa. Urang sami-sami neraskeun hanca dongeng anu katunda dina judul dongeng Neng Jejeh karangan almarhum Ibu Eti S anu disarungsum ku almarhum Bapak Ka Sukarna ti Bandung. Sakumaha biasa ieu dongeng didugikeun ku channel anu dipika meumeut ku urang sadayana. Ka para wargi mitra kaum dangu, para pecinta dongeng Sunda, mangga diantos pisan subscribe-na dina channel anu parantos disayogikeun. Dina dinten ayeuna ieu dongeng teh majeng kana bagian anu ka 24. Sakumaha anu kauninga? Dina bagian anu ka 23 dina dinten kamari hanca urang teh kabegat ku waktu dina mangsa nyaritakeun kaayaan di bumina Maonah teh nya anu kasumpingan ku Juragan Sudira. Margi harita teh Jang Wahyu sareng Neng Jejeh disangkana parantos maot teh ka bawa palid. Kumaha lajengnna ieu carita? Mangga urang sami-sami bandungan ku sadayana. Pamugi ieu dongeng janten landung pangbeberah kana manah oge janten pienteungeun kanggo urang sadayana. Mangga wilujeng ngadangukeun. Harita teh Juragan Sudira bingung nya kitu deui istrina gawena ngahulang bae bari neuteub ka Maonah teu sangka bisa nyarita. Cacakan eukeur sedih Maonah nyaritana bener pisan. Basana anu dikecapkeun ku Maonah teh ka anjeunna lain pibasaeun pantes nama urang kampung nyaritana teh belegug, tapi ari Maonah mah siga jalmi anu terpelajar dina nyusun basana teh. Ari harita teh Bu Wiwi mah surti ningali rakana Kak Pepet teh gancang bae ngabelaan kieu popokanna Bu Wiwi teh. Sumuhun cariosan Ibu Wahyu teh ku abdi ge kahartos pisan sarta nyecep kana hate abdi oge. Margi saresna pisan Neng Jejeh teh sareng Jang Wahyu istuning tingkah lakuna teh piconteun pikeun urang sadayana. Sanajan manehna ngora oge ari urang geus cetuk kuis, tapi dina bebeneran mah maranehna teh anu bener. Abdi teh katarik pisan ku kasatiaan Wahyu ngabela ka babaturan, manehna teh lali di pati geus tega kana nyawang kana hate Jejeh karasana lir manehna nu matak bela patina teh saenyana pisan ikhlas teu geuneuk teu maleukmeuk, istu ikhlas lahir batin Wahyu mah. Tah ari hirup di dunia teh tetela geuning kuduna teh kitu urang ge kedah silih tulungan sarta silih salametkeun cara lakuna anak urang anu enggeus mere conto sangkan urang oge kitu. Ulah rek pakia-kia sok hayang bener sorangan najan susah ge dipaksakeun lantaran embung kahina. Sedeng maksud anak urang ayeuna geus ebreh pisan dina hubungan manehna tetela teuweuh panghalang antara beunghar jeung miskin teh. Buktina silih pibutuh anu beunghar perlu nu miskin perlu kanu beunghar. Ngan anu perlu dipikir teh sangkan senang sarerea sabab tina kasenangan boh senang lahir batina anu mamawa mangpaat. Sabab nu beunghar nu miskin daharna sarua bae ti orok tepi ka kolot oge. Najan tepi ka rerempo teu aya perbedaan geuning. Da puguh eusi peujitna mah henteu aya anu leuwih. Ngan paling-paling ngeunahna anu jadi pasualan teh. Tapi osok helok bae urang mah dahar sareng daging hayam karaosna henteu raos, tapi dahar karo uyah katinggal cacamuilan siga anu ngeunah pisan. Tah lantren eta pisan omat aceuk kedah ngartos kana maksud anak urang anu atos ngahindarkeun kecap tina pangaboga nu beunghar teu ngaku beunghar dibuktikeun ku Neng Jejeh, nu miskin teu ngaku miskin dibuktikeun ku Jang Wahyu.
Jadi anu sabenerna urang teu beunghar teu miskin, sabab sifat kamiskinan sareng kabeungharanana sadayana ge kagungan Allah. Numawi bener barudak geus nembongkeun silih asuh kudu silih tulung tinulungan. Ari urang kolotna mah geuningan kalah tinggaleun, nu matak aceuk emutkeun hayu urang sasarengan, turutkeun ka hayang budak anu hayang silih asih. Ayeuna urang ge kitu, urang silih asih bae sarta urang silih bantu. Jadi mun tadi pun lanceuk gaduh maksad hayang mantu ka aceuk, bade ngurus tuang aceuk, ditangkes sareng nganggona sanes mere parurugi aceuk, namun hayang ngeneraskeun hubungan barudak. Lamun barudak saluyu geus bukti silih belaan, komo deui panginten kolotna mah kedah ngalangkungan anak aceuk sareng omat aceuk, ulah lepat hartos tobat sanes ngahinakeun panginten pun lanceuk teh. Abdi oge sami tadi teh sifat katuangan urang teu daging hayam teu uyah. Lamun nuju henteu ngeunah tetep bae geuning henteu ngeunah, sabab anu ngatur ngeunahna angin Allah nu kawasa, sabab nu kagungan ngeunah Allah teh. Tah panuhun ti abdi mah mugi aceuk nampi penyambatna ti pun lanceuk, ulah dianggo awona namung anggap teh saena bae keun. Mugi-mugi kapayun urang tiasa ngahiji anu geus dilantarankeun ku hubungan anak urang anu sakitu saena. Ayeuna urang teraskeun hubungan sareng sepuh jeung sepuh kedah langkung raket, kedah raket pisan tibatan anak-anakna hubungan sepuh jeung sepuh mah. Kitu pamaksadan abdi sareng maksad lanceuk abdi teh aceuk. Pang ayeuna ngadeuheusan jonghok salira aceuk, kahiji rek ngawartoskeun pun alo sareng jang wahyu ayeuna parantos palid duka kumaha nasibna. Ari anu kaduana ku jalaran abdi terang aceuk pangawak sabelah, ayeuna teh bade nyambat hoyong ngiring ngabayuan manawi bahasa bahan katampi. Tah kitu aceuk pamaksadan pun lanceuk sareng abdi teh kumaha kinten-kintena nah aceuk jaheut manah upami pun lanceuk ngasongkeun leungeun ngajak kana kasaean aceuk. Ceuk Bu Wiwi harita nutup kana caritaanana alus deui bae nyaritana teh bubuhan pedaran ti Purwakarta. Samemehna ngajawab teh mah onah ngahuleng heula kawas mikir bulak-balik. Kumanehna ditengetkeun sanajan cariosan anu bieu dikedalkeun ku bibina Neng Jejeh teh sarta terus dilenyepan bisi bae salah tampak anu maksudna hade ulah ditarima goreng. Sanggeus mah onah ngartoseun kakara wani nembalan kieu pok-pokanana teh. Kalintang abdi teh bingahna juragan uping kasauran agan anu sakitu jelasna. Teu benten ti hiji orok anu keur ngear nuju ceurik, teras dipangkon ibuna sarta teras disusuan. Atulir cai diceos pareum henteu daek hurung perwateukna tiis pisan. Ngadadak ceurikna jempe henteu ngear cara tadi. Nya kitu deui abdi ge anu tadi nama aral ayeuna mah ngaraos sadar juragan. Lir dipapatahan dewa nyerep kana jero hate yen jeung ceurikan nu maot anu ngaliwatan bates eta teh sami hartosna sareng abdi moal maot bade hirup salamina. Margi lamun abdi ngartos yen urang ge bakal maot nah bet aral subaha. Ibarat saur juragan sifat beunghar sareng miskin eta teh kagungan Allah. Atuh beuki yakin pisan jiwa raga urang oge di luhur sausap rambut dihandap sahubas dampal angin Allah nu kagungan. Urang teu ngaboga-boga hirup bakal tutup umur di dunia teu salawasna. Tah ku jalaran eta pisan abdi teh ngahaturkeun nuhun
laksa ketika bingahan juragan atos miwejang ngoboran kanu poekeun. Abdi sadrah tumarima kana kasayan agan, namung ulah ngarepotkeun dina jeroning ngabantos teh. Ulah aya paribasa ceuk kolot mah cukup belengur, tapi juragan seepeun dianggo mere. Jawab maona hari teh bari ngeluk semunu isin. Janten nampi atuh kana maksad abdi teh nya aceuk. Ceuk juragan Sudira mani atuheun ngadenge jawaban maona teh. Kasayan anu di dadasaran ku soleha teh anu bersih ati. Tang tos bae sesah ditolakna teh juragan. Jawab maona. Janten ditampi nya ceuk. Sumuhun juragan. Jawab maona bari ret ka anakna Nyi Icin anu harita masih nginghak yang cerikan lanceukna. Nuhun atuh ari kitu mah aceuk. Dasa naos abdi oge ngaraoskeun ari kasedih mah. Maklum sami-sami dikantun ku anak apan. Tapi dalah dikumaha da kitu panginten kersana nu kawasa. Ayeuna mah engke bae upami atos kapendak buktosna, boh hirupna, boh maotna. Atuh upami hirup keneh urang salametkeun, pamitos maot urang rasanan bae. Ceuk istri juragan Sudira semua anu nalang sapisan. Ngiringan bae abdi mah juragan, jawab maona harita teh. Tah ari ayeuna kumaha maksad aceuk teh? Naha bade tetep di dieu bae atana pingiring ka Tegalega karorompok? Ceuk juragan Sudira siga nu hayang buru-buru meunang putusan. Ari rorompok mah bade di dieu bae juragan, margi awon-awon oge ditinggal jenatna ramana Wahyu. Jawab maona harita teh bari neuteub. Di dieu sae atuh aceukeun. Ari sagala rupa tuangeun mah engke. Ku abdi bade dikintunan sasasiheun. Anu terasna mah sasasi sakali ke abdi rek dikintunan ka dieu ka aceuk. Ceuk juragan Sudira bari ngareret ka istrina sarta pok neruskeun omonganana. Sanes kitu ibuna. Laras sae kitu apana? Jawab istrina siga anu panujueun sarta pok neruskeun omonganana bari ngareret ka maona harita teh. Kumaha ceuk sapuk ka lamun kitu? Nuhun juragan, ari abdi mangiringan bae kumaha juragan. Jawab maona bari teu karasa berbei deui cipanonna teh ngalembereh mapai pipieuna. Sanggeus beres badamina juragan Sudira nyaur soan tenadu mareuda bari neuteub ka maona ningali na teh leleb pisan meureun bakating kunyaah. Aceuk, tah ari atos kieu mah urang teh asa jeung dulur nya aceuk. Ulah disaha-saha aceuk nya kitu deui abdi ge sareng pun bojo. Miconggah moal arek sah nyaha-nyaha upami sumping ka dieu sareng ayeuna abdi teh bade permios bae bade wangsul. Lamun aya kalepatan boh ageng sinareng alitna mugi ku aceuk kersa ngahapunten nya. Sawangsulna juragan abdi oge nyuhunkeun si hapunten. Pilih aya kalepatan, pilih aya basa pondok nyogok panjang nyugak juragan teh kedah ngamaklum. Jawab maona sarta terus harita teh munjungan. Sanggeus beres sasalaman terus juragan Sudira jeung istrina kalaluar. Maksudna bade marulih dituturkeun ku Bu Wiwi. Kumaonah dijajabkeun di pelong ti lawang panto bari ngumbar cipanona meureunan asa kasuat. Parewargi mitra kaum dangu sadayana cag urang tunda heula kaayaan maonah kitu deui juragan Sudira.
Ayeuna urang malikan deui ka tukang kanu geus lila teu kacaritakeun nya eta Sileu Nyai jeung baturna anu katelah Den Ahmad teh. Beak peuting ganti beurang geus beurang jo deui peuting karasa gancang pisan atuh puguh mata kesel keur anu nungguan beja. Sileu Nyai sareng Den Ahmad anu harita keur ngintip di mana ayeuna jeung jejeh manehna teu ngartieun sabab Jang Wahyu masih aya. Barang ngadenge beja yen Jang Wahyu jeung Neng Jejeh kamari kebawa caah. Sarta layona acan kapendak ayeuna keur diteangan atuh manehna mentegeg siga nu handeueul pisan. Anas enggeus ngatur-natur pikeun ngajiret Neng Jejeh. Ari pek dijireteunana kadenge enggeus perlaya maotna kabawa caah. Atuh teu matak heran lamun rupana Den Ahmad harita ngadadak nguyung. Sabab manehna kapincut jeung geus kagendam ku Neng Jejeh. Moal bisa dilipuran mun nya teh mamaot mata kaciri pisan riukna budi Den Ahmad sanggeus ngadenge kitu teh. Malah harita keur diuk dibaturan ku Sileu Nyai anu gawena camerut sabab pangharepanana ayeuna ngadadak buyar antara Neng Jejeh palid babarengan jeung Jang Wahyu. Katambah geus kaintip maksudna rama Neng Jejeh yen dina soal ieu teh gara-gara manehna atuh puguh ayeuna mah manehna anu bahaya. Kadang-kadang lamun panggih Juragan Sudira teh ngambek. Leu Nyai, kumaha yeuh pilampaheun urang teh Leu Nyai? Ceuk Den Ahmad hari teh ngamimitian nyarita. Aduh, bingung nu mawi Den, duka rupina teh. Kadah ngantosan beja deui bae ayeuna mah Den. Nah Neng Jejeh teh maot atanapi hirup keneh. Jawab Sileu Nyai mani kerung. Lamun geus maot kumaha Leu Nyai? Teu tiasa kumaha atos maot mah Den, piraku urang teh kudu ngali kuburan sarta terus dibawa mah mayit Neng Jejeh teh. Tah palebah dieu na Leu Nyai, kuring mah ngarasa ruksak batin teh euy. Anu tadina gede harapan ayeuna mah leungit sama sakali Leu Nyai. Timbul kana kalangsaan bae deui euy. Sabab karasana ku batin kuring teu weleh inget ka Neng Jejeh teh. Baleng barkeun bae atuh Den. Keun da istri mah seueur keneh. Abdi oge masih sanggem mang milariankeun langkung geulis bata Neng Jejeh. Asal aden bae janten lipur. Teu bisa euy Leu Nyai. Sanajan kuring rumasa geus ngajalankeun kalakuan anu dilarang ku agama jeung dari gama. Tapi sanggeus panggih jeung Neng Jejeh mah eta kalakuan teh asa cara anu cara kitu teh ngadadak laleungitan Leu Nyai. Henteu euy Leu Nyai, pikeun kuring mah teu hayang deui ngalakukeun cara anu enggeus-enggeus. Teu hayang saulineun kuring teh. Tapi hayang nya-nya euy ngalakukeun laki rabi anu sah ceuk agama kaiket ke hukum kawin. Tak kitu Leu Nyai. Ceuk rasa kuring mah eta tujuan kitu teh gara-gara Neng Jejeh euy. Anu dipikahayang ku kuring, anu pikabitaeun kuring boh dina rengkak paripolahna, boh dina tata basana, boh dina budi parangina, kabeh matak narik euy kana hate kuring teh. Nu mata kuring mah teu sanggup kudu papisah jeung Neng Jejeh teh Leu Nyai. Ceuk Den Ahmad ari teh bari humandeuar. Tangtos Den, sumuhun ari abot teh mah. Margi nurutkeun anu kakuping ku abdi mah Juragan Sudira teh atos maluruh ka imahna si Wahyu. Sarta anjeunna atos mariksa bener henteuna kecap urang. Tah di dinya manehna nerangkeun anu sabenerna yen teu rumasaeun ngalakukeun anu diterangkeun ku urang teh. Tak kitu Den. Janten tetela ayeuna pikeun urang teh geus gagal pisan bujeng-bujeng Neng Jejeh maot. Sanaos hirup oge tangtu moal bisa
dikoromeo ku urang neng jejeh teh sabab juragan Sudira moal percanteneun ka urang nu mawi hiji-hijina jalan teu aya deui iwal ti kudu gentos istri bae tos bae atuh den urang milari deui anu enggal anu langkung geulis batan neng jejeh. Jawab si Lenyai harte ngahatean ka Den Ahmad, teu bisa euy Lenyai, hate kuring mah moal ka pungkal pengkol cara maneh. Lamun neng jejeh can katingali layona lamun maot teh mah kuring moal waleh panasaran Lenyai. Tapi lamun geus puguh layona yen anjeunna teh maot di dinya mah duka teuing euy. Kumaha engke bae lah buktina. Sumuhun Den ari ceuk abdi mah Den pantes pasti geus maot neng jejeh teh. Malah mah urang kudu buru-buru ikhtiar kanggo gentosna. Ceuk si Lenyai teu euleum-euleum. Ikhtiar teu Lenyai, teu bisa kudu neangan deui awewe mah Lenyai. Tapi anu bener mah ayeuna urang buru-buru ka Sukabumi euy. Ngabejaan ka batur urang anu geus siap sadia, anu geus sanggupeun pikeun nalukeun neng jejeh lamun ku urang kabawa da kitu Lenyai. Lain kitu badamina urang mangkukna teh Lenyai. Ceuk Den Ahmad raja nyorongot harita teh. Sumuhun Den sareng ayeuna janjian urang bade nepangan teh. Ceuk kitu ceuk ieu oge kedah masihan laporan sanes. Jawab si Lenyai ngayunkeun tujuanna Den Ahmad. Nya kitu Lenyai, jadi ayeuna mah urang arindit bae euy ka Sukabumi. Kajeun teuing pulang poekeun, da masih isu keneh. Ayeuna mah masih kaburu euy, bisa balik deui ka Bandung. Tangke balik ti Sukabumi maneh terus maluruh deui sugan jeung sugan laratanana neng jejeh jeung Jang Wahyu teh geus kapanggih Lenyai. Lain bener lamun kitu mah laras Den lah artosna perlu kasambut sunat kalampah eta mah. Jawab si Lenyai ngabenerkeun sabab tadi Den Ahmad siga nu nyereng. Para wargi mitra kaum dangu sadayana anu masih keneh mikalandep kana dongeng Sunda anu masih keneh manco dina danget ayeuna. Pamugi dina danget ayeuna para wargi mitra kaum dangu sadayana nuju dina kaayaan sehat walafiat, nuju aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wilujeng wayah kieu ka para wargi mitra kaum dangu sadayana anu masih keneh manco dina channel dongeng Sunda Mang Aa. Aturan wilujeng wayah kieu ka Bapak Taryo yeuh di Jambi, oge ka Teh Siti Sarahnya. Oge ka Teh Enji yeuh sareng ka Paroh Hendi kumaha daramang sadayana, ka Pak Tajudin Pijit oge. Oge ka urang Serangnya ka Pak Ahmad Ropai yeuh kumaha damang. Oge ka Padadang Sobari di mana di Padadang teh Sagulingnya ka Ibu Dokter Yulinda Belia oge di Tasik, lajeng ka Teh Deti ya di Gunung Halu kumaha daramang sadayana. Di ka Teh Mutia Wangsi di Sukabuminya, lajeng ka urang Subang ka Teh Wiwin ya oge ka Pak Prabu Arjunanya di mana Pak Prabu di Banjar aturan. Oge ka Teh Ane Nur Hasanah subscriber enggal haturan lujeng gambung bugi sehatnya. Oge ka Kang Kanu Nulalana oge lujeng ka Teh Yani Mintarsih oge lujeng ngadangukeun ka Teh Hotimah aturan. Oge ka Pak Ade Sukarna ieu kumaha damang Pak Ade, mudah-mudahan sehatnya. Oge ka urang Buah Batu ka Panana Samsudin aturan. Lajeng ka urang Ciamis ka Teh Tami Malihah, oge ka urang Garut ka Pak Agus Somandrinya. Oge aya urang Nusa Tenggara Timur ya kawitna ti Batu Jajar ka Padion Neomub aturan ujung ngadangukeun. Oge ka urang Cibadak ka Ibu Neneng Emanya. Lajeng ka urang Kadungora Garut ka Pak Tedi Rahmat aturan, ka Pak Muhammad Suyanto oge ka Kang Jaki Mubaroknya.
oge ka Yaya Subrata aturan wilujeng ngadangukeun. Atuh nu sanes nama dikumkeun bae ka sadayana nu masih keneh mika landep kana dongeng Sunda aturan wilujeng goyah kieu. Pamugi sakali deui sadayana nuju aya dina ginanjar kawilujengan sehat wal afiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sabaraha teu nyang kolong teuing kana waktos mangga urang sami-sami bae teraskeun ieu dongengna. Nya kitu leuh nyai. Jadi ayeuna mah urang arinit bae euy ka Sukabumi. Hajeun teuing pulang poe keun da masih isu keneh. Ayeuna mah masih kaburu euy bisa balik deui ka Bandung. Tah engke balik ti Sukabumi maneh terus maluruh deui. Sugan jeung sugan laratan Neng Jejeh jeung Jang Wahyu geus kapanggih. Lain bener lamun kitu mah leuh nyai. Laras den hartosna perlu kasambut sunat kalampah eta mah. Jawab sileu nyai ngabenerkeun sabab tadi Den Ahmad siga nu nyereng. Syukur atuh ari kaharti malu nyai. Ayeuna mah hayu bae urang ka stasiun euy. Cek Den Ahmad bari jung nangtung terus indit dituturkeun ku sileu nyai. Tapi jara medud bae laleumpangna teh kawas anu ararambek. Sileu nyai gawena ngiclik nutur-nutur ka Den Ahmad anu harita jamedud. Si horeng eukeur ngalamun nyipta-nyipta ka Neng Jejeh. Naha ayeuna geus maot atanapi hirup keneh. Lamun maot meureun bungkang mun hirup mah pimanaeun nyiar-nyiar piatoheun. Ari anu dilamuna harita keur darariuk nyalang hunjar dina jukut. Bari nuhurkeun pakaian nu harita baseuh keneh. Sabab manehna ti peuting leumpangna teu diteruskeun lantaran sieuneun sasab. Teu nyaho kaler jeung kidul anu matak areureun bae itung-itung ngareureuhkeun sanajan tiris ngahodhod. Tapi lantaran duaan katambah eueuh sasaha atuh puguh betah bae dina sajeroning cicing teh karasana suka bunga. Kukitu teh mah pantes sabab leso tina bahya anu ngarenggut umurna tapi masih keneh hirup sarta bisa babarengan jeung anu dipikaresep. Atuh henteu matak heran lamun jempe ku jempena hate manehna sugema, lamun ngobrol ku ngobrolna siga anu parogot pisan, rametuk anu nyocoan ku manehna teu karasa. Komo deui harita mah da puguh geus isuk-isuk. Dina waktu haneut moyan dariukna nikmat pisan bari ngobrol mani uplek. Kang, di mana urang teh kinten-kinten nanya Kang? Cek Neng Jejeh bari mesem sarta menerkeun buukna anu ngarumba teu disisiran. Aduh duka nu mawi Neng upami ditinggal tina pagunungan marupina mah di tapal wates antawis Bandung sareng Cianjur ieu teh. Jawab Jang Wahyu bari ngareret ku juru panon. Nah Kang, mani sering-sering teuing ninggal ka abdi teh geuning. Cek Neng Jejeh bari mesem. Da kahartieun ku manehanana oge yen Jang Wahyu teh resep pisan lamun teu disebut bogoheun oge. Aduh, duka atuh Neng. Jawab Jang Wahyu bari rei deui daun ceulikna beureum. Rupina mah ambeknya panginten nyang Kang teh ka abdi. Cek Neng Jejeh naros deui. Upami engkang ambek panginten ngantep ka Neng teh. Jawab Jang Wahyu bari terus bae manehna tungkul rada eraeun siga nama lantaran budi manehanana ku Neng Jejeh kateguh. Kunaon atuh Kang? Cek Neng Jejeh ngadesek sabab ceuk pikiranana hayang ngadengi Jang Wahyu nyebutkeun bogoh. Anu tangtu ka manehna oge dijawab sarua ngan ari Rusiah ti heula mah embungeun daerah meureun sabab awewe mah umumna sok ditanya heula bae. Nu mawi heran engkang teh ninggal pasir itu tuh sareng gunungna teu aneh. Ret ninggal tatangkalan nya kitu keneh oge bosen. Tapi upami ninggal Neng duka da betah pisan geuning. Sigana masing ninggal saban menit oge moal aya bosenna engkang teh.
Jawab Jang Wahyu siga nu maksakeun maneh. Nah aya naonan Kang abdi teh? Ceuk Neng Jeje api-api henteu ngarti. Eta rupina mah biasa ningal rambut kagungan teh galing muntang sareng beres kenging meresan. Ari ayeuna ngarerewig da tilas kabantun palid. Tah eta di antawisna anu ditinggal teh. Janten teu pantes atuh panginten nya Engkang. Upami katinggalna teu pantes tangtos teu pikateresepeun deui. Duh, sanes teu pantes. Namung pantes pisan ngarumbai mah. Upami kembang teh mah masih dina tangkalna keneh. Teu acan diwadahan dina pot janten resep Engkang teh malah. Reg Jang Wahyu teh eureun heula nyaritaana teh. Malah kumaha Engkang? Ceuk Neng Jeje siga nu bungah da ari gelinyu imut pipina oge karempot siga liang undur-undur. Jang Wahyu henteu ngajawab siga anu teu wanieun sok sieun kumaha onam ku kitu teh mah pantes sabab geus karumasaan. Tambaga ngalawan perak kuningan nyandingkeun emas atuh henteu gegetu. Bingung pi jawabeunana tungtungna nyabutan jukut siga eueuh pigaweeun. Malah kumaha Engkang? Ceuk Neng Jeje nanya deui sabab heraneun Jang Wahyu henteu nembalan. Malah jep Jang Wahyu jempe deui bet beuki berat bae rek nyarita teh. Malum ku kitu teh mah manehna oge kakararek nyaritakeun soal nu kitu mah. Malah kumaha ari Engkang? Jawab Neng Jeje bari mesem. Lantaran kumanehna kacipta hate Jang Wahyu keur goncang siga diendeurkeun lini ditanya kitu teh. Malah waktosna mitra kaum dangu sadayana parantos saep. Cag urang tunda heula ieu dongeng Neng Jeje dina bagian anu ka-24 dinten ayeuna insyaallah. Dina bagian atanepi seri anu salajengna ieu dongeng urang sami-sami teraskeun. Sakitu nu tiasa kapihatur dina dinten ayeuna hapunten anu kasuhun wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.